Wilujeng Nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing baraya. Lampung Cipayung, mangga urang sami nyegakeun puji ka Gusti Anu Maha Suci. Urang menangkeun neda papayung ka Gusti Anu Maha Agung. Sholawat wa salam urang nyanggakeun ka Rasul junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi sadaya ajarna sing ngatrat janten syafaat keur umatna sampat dada. Hadirin anu sami rawuh, duyu sareng ugeran ti Panata Calagara, wireh pasang giri piantara ieu teh dijorna perkara negatif anu dilakukeun ku remaja. Mung jalaran perkara negatif anu dilakukeun ku remaja teh kacidal. Si kuring bari ngawan pisan wae perkara aya kecanduan main game online. Hadirin anu sami rawuh, urang salaku generasi penerus bangsa anu lalu di zaman modern seueur aplikasi khususna game online. Dina main game online, urang kudu bisa ngendalikeun diri urang sangkan ulah kecanduan. Kusabab dasarna game online mah loba dampak negatif. Karena jadi orang diajar, tingkat konsentrasinya jadi turun, dan itu sudah sekolah, jika tebobo biasa main game. Hadirin anu sami rawuh, jadi kesimpulanna urang biasa main game tapi ngan dina waktu anu kosong ngumpul. Sabab lamun urang adalah kecanduan, urang bakal susah eueuh. Lantaran eta, hayu kirangan main game online, tapi saya upami urang biasa ngutamakeun diri kana hal-hal anu langkung positif dina ngagunakeun game. Sakitu biasa sumpuring upami aya cak anu kira-kira nuhunkeun ya punten. Mangga saya teh asana Allah Subhanahu wa taala. Sareng kalaban tadi salaku jalmi biasa anu teu Katan sareng dosa. Begituna simpuring ngatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.